Ah, ngopi heula lur, tong hilap di kopian ya. Di kopian heula di kopian. Mantap, mantap. Sampurasun, jumpa lagi bersama si Gondrong di Glayung. Gimana teman-teman dulur hari ini pada sehat? Semoga teman-teman dulur Gondrong dimanapun berada hari ini pada sehat ya. Sehat jasmani dan sehat rohani, yang pastinya sehat panjang umur serta manfaat buat diri Anda dan buat orang lain. Hari ini si Gondrong, aduh, informasikan ya lur. Di Tasikmalaya bagian utara, dia ingeung di ya lini. Tuh, suasana bieu di dieu dan ulah paraniknya, ulah hilap di kopi, bakal nama di kopian heula, di kopian lur, di kopian suruputkeun. Ceng bieu karasa ini badan ingeung. Heuh. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bakal nama buat teman-teman dulu-dulur sing sararehatnya. Ranjang Yuswana dageung milikna. Mubarok mugian tong aya deui nya gempa-gempa lini-lini anu salajengna nya. Mentak dia keluar ayeuna mulai merasuk deui ka rumahnya masing-masing lur. Begitulah hirup di dunia mah da kieu geuning nya, kudu loba ngopi. Suruputkeun lur, ngopi. Ingeung alhamdulillah teh lur doh. Ingeung terus. Kamari penting jam setengah dua, jam hiji leuwih 28 menit meureunana. Ingeung teh si goreng cenah di Pangandaran eta mah. Tah poe ieu mah duka di mana ya, can apal yeuna. BMKG meureun tah bagianana biasana mah nu mere informasi teh, ngan ieu mah sekedar informasi we lah di si Gondrong mah nya. Sakitu anu kapihaturnya, mugia teman-teman dulur Gondrong dimanapun berada sing sarehat sadayana mulus rahayu nya. Arageung milikna paranjang yuswana, arageung rizkina, paranjang umurnya, mulus rahayu, mubarak marobarok, salam rahayu, sampurasun, rahayu, walu ya kasaningan maka wasa. Kopian lah.